Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra budaya Sunda Panenengan kumaha sadayana daramang. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kawilujengan eta anu salawasta diharapkeun ku urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Mitra budaya Sunda Panenengan, konten ieu kupribados dinamian rubrik hawar-hawar cek beja. Esina mangrupakeun carita pondok lumasar karena harawas bojong anu dicaritakeun ka budaya Sunda ti mitra-mitra atanapi ti masyarakat lainna. Kanggo carita pondok anu pada ditayangkeun ayeuna kupribados dipasihan judul Gara-gara Tali Pocong. Ieu carita dumasar kana harewas bojong ti Kang Arno Suharno anu ayeuna linggih di Bogor. Mung manawi hapunten dina medar ieu carita bilih teu sapagodos sareng mitra-mitra sadaya benten sareng pami didongengkeun ku juru dongeng anu hebat sapertos Mang Jaya atanapi juru dongeng anu hebat lainna. Manawi kitu pribados miharep mudah-mudahan ieu carita tiasa nyugemakeun tiasa katampi kalayan kabingahan. Hawar-hawar cek beja. Bukaning carita kacaturkeun kira-kira kurang lebih 40 tahun katukang pas sore di hiji lembur ujug-ujug dikagetkeun ku ayana beja kapanggihna hiji layon saurang budak ngoranoja kira-kira umur 18 tahunan di hiji walungan. Beja apa beja-beja eta kajadian langsung sumebar ka mana-mana. Atuh kayaan di eta lembur langsung bae gujrud. Maklum omong jelema, tina sajengkal jadi sadepa, tina sadepa jadi sahasta. Beda-beda omongan jalma kana eta kajadian. Aya nu nyebut eta budak panoja teh paeh kulantaran bunuh diri. Aya oge nyebut eta budak panoja teh papalidkeun keur basa harita aya caah. Duka naon sababna sabenerna anu matak ngajadikeun aya Rajapati eta teh. Nu jelas mah dumasar tina katerangan kulawarga eta wanoja anu geus kapanggih layonna teh. Eta budak wanoja teh leungit ti imahna tilu poe ka tukang. Hal ieu susah neangan jawabana. Nu jelas mah eta kajadian nu kabejakeun ninggalna teh ku cara teu wajar. Tekung silila jalma-jalma geus pada ngariung di imah nu kapapatenan. Layon di pulasara seperti biasa. Sabagian aya nu arindit ka astana rek ngali kuburan, sabagian deui ngamarandian mayit, aya oge nu sibuk munjal kursi jeung sajabana. Samemeh magrib layon geus rengse di mandian. Tuluy diangkat kana pasaran. Aya beja ti asnana ieun nu ngagali kuburan geus beres. Tuluy bae eta layon teh dibarawa ka astana. Jalma-jalma kolot budak ngalabring ilu ngajajabkeun eta mayit nu rek dikurebkeun. Di antara anu ilu ngajajabkeun mayit ka astana aya 4 budak bujang. Anu kahiji katahna si Rongod, ari ngaran aslina mah Soma. Disebut si Rongod teh kulantaran boga rupa hideung pengek, awakna pendek busekel. Ari ngomong sok poporongos, hampang leungeun. Teu kaop anu ngeuteulang sok langsung bae main babuk main hantem.
Teu mata heran mun budak saparantarana teu aya nu waranieun nyieun masalah jeung si Rongod. Ari nu kadua ngaranna Oji. Anak jalma beunghar tapi boga sifat males teu katulungan. Najan kitu manehna berehan resep naktir ngajajanan babaturanna. Kulantaran kitu Oji kun sejena sok disarabutna teh si bos. Anu katilu ngaranna Darna. Sifatna teu beda jauh jeung si Rongod. Darna ge ari ngomong sok ceplak pahang jeung gampang ambek. Nu kaopat ngaranna Sobri. Dedegan jeung rupana mah alus, malah bisa disebut kasep. Tapi otakna rada belet, ari ngomong sok tara nyambung, tukang diutuh etah ku babaturana. Di eta lembur, si Rongod jeung sabatur-baturna geus katelah boga kalakuan nu teu parok jeung batur. Resep jail jeung tukang nyieun masalah yang reseh namun istilah ayeuna mah. Harita oge saprak ngadenge aya mojang nu maot teu wajar. Maranehna kalah baroga niat anu aneh-aneh. Ari batur mah ngarasa keung da cenah sok kabejahkeun mun aya mojang nu maot teu wajar arwahna sok marakayangan. Ari si Rongod jeung sabatur-baturna mah malah boga pikiran rek maok tali pocongna. Luka jang naon tujuanna. Tapi cenah mah cek maranehna mun bisa maling tali pocong bakalan sakti, bisa ngaleungit. Nah kitu aya banyak Kang Roni. Lamun kajadian maena bisa ngaleungit, tangtuna maranehna gampang lamun boga paniatan anu teu ecereug. Moal aya nu bisa ngahalangan da batur-batur mah moal narempo ka maranehanana. Caturkeun rombongan layon geus anjog ka astana. Jalma-jalma anu ilu nganter pada ngagimbung ngulilingan liang kubur. Layon saturuyna diturunkeun kana liang lahat. Terus ditutup ku padung. Sanggeus beres, saturuyna kuburanna diurug ku taneuh. Tuluy katarempong ngadoa dipingpin ku salah saurang ustad anu aya di eta lembur. Teu Sobri jeung si Darna kakateyepan balik deui pasasedek kana reyungan. Tuluy ngadeuketan jalma-jalma nu tas ngurug kuburan. Teu kanyahoan ku sasaha, Sobri jeung Darna ngarokot pacul jeung linggis anu aya gigireun nu bogana. Teuing maranehna ku biasa atawa memang jalma-jalma kulantaran husu pisan ngadaroa. Jadina teu aya anu ningali kana asik si Darna jeung si Sobri. Sanggeus maehna bisa nyokot pacul jeung linggis, Sobri jeung Darna kakateyepan deui ka tempat panyumputana. Ngurupkeun mayit geus rengse. Teu aya kajadian anu matak aneh. Jalma-jalma nungtutan barubar. Nu katempo tinggal sababaraha urang kulawargana bae, ustad jeung kokolot lembur. Katambah kunu tos ngagali kuburan. Tapi kacida kagetna lantaran linggis nu tadi ditunda pinggireunana leungit. Atuh maena ku tetangga tetengdeangan. Mang Jumat oge sarua ngarasa kalingitan pacul. Nanya ka ditu, nanya ka dieu, eueuh nu rumasa ngarawatan. Atuh kabehanana pada bingung. Nu sejen ge ilu nareangan. Ti kajauhan si Rongod jeung nu sejena nyempot bari ngawaskeun. Katempo maehna pating calengir narahan siri. Kaayaan mimiti poek. Langit angkeup, mega hideung ngadalingding. Ngagayot ku pihujaneun. Keur kitu kadenge suara manuk koreak bueuk jeung sato-sato nu sok liar ti peuting sejena. Mang Uman jeung nu sejena masih keneh
ngarayangan linggis jeung pacul anu tadi leungit. Tapi di tayangan kaditu kadieu tetep bae pacul teh heueuh. Antukna aya nu kapikiran boa-boa. Aya jurig nu ngahajang ulinan cenah. Omongan eta kadenge ku si Rongod jeung sapara kanca. Atuh maranehna mah jadi timbul niat hayang ngajailan sakalian. Cikikik si Sobri seseurian sorana rada dingirungkeun ambih. Kadengena siga sora jurig. Maneh kitu sakabehna ngarasa kaget. Suara Sobri nu seseurian bener-bener disangka suara jurig. Bakat tinggu sieun bereng Mang Uman langsung lompat pangheulana. Nempo Mang Uman lompat atuh nu sejenna ge kabuah sieun. Akhirna mah pating bereng ngalompatan. Nempo jalma lompatan, Ustad gogodeg bari maca istighfar. Tapi barang luak liuk geus teu aya sasaha deui. Tuh bereng Ustad ge milu kabur. Ker si Rongod jeung batur-baturna sarereserian. Panon poe geus nyurup. Katambah ku langit anu angkeb katutup ku mega hideung. Kaayaan kacida poek mongklengna. Cek paribasana sampe teu katempo curug-curug acan. Burinyai, kilat pating burinyai pas susul-susul jeung guludug anu pating geleger. Si Rongod sapara kanca kaluar ti paniputana. Tuluy laleumpang ngadeuketan kuburan anu anyar keneh diuruk teh. Sanggeus araya di deukeut kuburan, Oji ngabagi tugas. Sobri anu dititah ngagali kuburan. Sabenerna mah Sobri rada sangheuk, tapi lantaran Oji nu mere parentah, manehna teu wani baha. Sabab lamun teu nurut cenah bisa-bisa teu diberi jajan deui ku Oji. Teu talangke Sobri tuluy mimiti ngagali kuburan ku pacul. Darna teu cicingkeun. Manehna ge ngabantuan ngaguar taneuh ku linggis. Kaayaan beuki karasa geuman, kadenge sora manuk koreak asa aya di saluhureun maranehna. Sobri mimiti ngarasa keung. Bulu pundukna ngawig-wig. Panonna culang sileung, make ngalihkan ka luhur sagala. Sabab karasa kumahna asa aya nu kokolebatan di saluhureunana. Nempo kalakuan si Sobri kitu, si Rongod bebentak. Ambek. Nitah Sobri nuruskeun deui pagaweana. Ari Sobri malah ngajak balik. Cenah mah sieun bising mayitna ngajung jurigan. Ngadenge kitu si Rongod beuki tambah seueul bae. Cenah mah moal aya jalma nu payah hudang deui. Akhirna Sobri nurut tuluy macuran deui kuburan. Tapi keur kitu Sobri ngarasa aya nu nyuntrungkeun uluna ti palebah pinggir. Sobri ngaliuk. Atuh Sobri langsung nuduh bae kadarna anu aya sapinggireun manehna. Bari ambak Sobri nyuntrungkeun hulu darna sampe ka ngagubrag. Dikitukeun darna malik ambak. Ari sian, ngada nyuntrungkeun aing, bentak darna. Sia nu nyuntrungkeun aing ti heula, Sobri malik ngabentak. Darna susumpahan teu rumasa, tapi Sobri tetep nuduh, hampir bae manehna galelut. Untung kaburu dibentak ku si Rongod jeung Oji. Glepak. Keur kitu, Oji ge asa aya nu ngaglepak tarik pisan kana pipina. Oji ngagoak. Bakating ku nyeri. Barang rek ambak nuduh ka si Rongod, tujuh-ujug cirihil. Kadenge aya sora nu cirihilan luhureun tangkal. Atuh kabehanana pada kaget. Barang ngaliuk ka luhur. Ana breh goak, kabehana goak. Tuluy cocorowokan, pocong cenah. Berengbeng kabehana ngabalecir kabur. Bakating ku soak Sobri jeung Darna kabur bari ngabarabetkeun linggis jeung pacul anu keur dicarekelna. Pek keuna pisan ka si Rongod jeung Oji anu keur lumpat di tukang. Pas meneran
dua-duana kena teh tarangna pisan keleyeng. Si Rongod jeung Oji ngerasa kekeleyengan tatempoan aranyai kuprak Oji labuh tulila si Rongod oge labuh patupang tindih jeung Oji duana langsung kapaehan. Ari nu cicirihilan tulu-tuluyan kadenge sorana siga nuturkeun Sobri jeung Darna anu geus ti heula pada kabur. Sobri jeung Darna terus diudag-udag ku jurig pocong. Duana lompatan ka tengah-tengah pilemburan. Jalma-jalma pada kaget ngadenge sora nu tulung-tulungan aya jurig. Sabagian jalma-jalma anu langsung pada ngaringkeb ngarasa sieun. Tapi aya oge nu panasaran. Komo anu arapal yen nu jejeritan teh Sobri jeung Darna. Maranehna nyangka lamun Sobri jeung Darna teh ngahaja rek nyieun kaributan ku cara nyengsinan. Atuh ngarasa kaganggu sababaraha urang jalma kaluar bari parahi mau pepentung. Maksudna rek mere pelajaran ka Sobri jeung Darna. Tapi barang gok katempo Sobri jeung Darna kedurumpatan bari diudag-udag ku pocong anu kakalayangan. Atuh jalma-jalma anu tadi narek pada nyarekan Sobri malik pada soak. Tuluy paburisat palumpatan deui. Malahan mah aya anu patabrak-tabrak. Kaayaan di lembur eta sapada harita jadi genjreung rame ku nu pating corowok aya jurig. Ari Sobri jeung Darna teuing kalabur ka palebah mana. Di gardu ronda anu pernah rada jauh ti tungtung lembur aya 4 urang nuker kagiliran piket. Cora anu pating corowok kumaranehna mah saukur kadenge hawar-hawar. Ronda anu ngaranna Jana ngajak baturna ngontrol kaayaan lembur. Manehna curiga anu pating corowok teh bisi ngabejaan aya badog. Baturna anu ngaranna Dudung satuju. Tapi cek manehna kudu mencar. Dudung jeung Ronda anu ngaranna Uud rek ngajaga di tungtung kaler cenah. Ari Jana jeung Utam kudu ngontor ka tempat nu kadenge raribut. Maranehna satuju tuluy ari endit misah ka arah masing-masing. Caturkeun Dudung jeung Uud anu keur laleumpang ka beulah kaler mapayan jalan satapak. Sebrot duanana nyaangan jalan ku lampu senter. Keur kitu katempo aya jalma nu jujuringgangan ti kajauhan. Dudung nu pangheulanna nempo tunjak-tunjuk ngabejaan ka Uud. Duanana tuluy negas-negas tapi teu jelas. Maranehna jadi curiga. Buah-buah bangsat cenah. Dudung tuluy nyalingker ka beulah katuhu ari Uud ka beulah kenca. Uud siap-siap ngalugas bedog. Dudung nyepang pepentung. Pikir maranehna lamun bener eta bangsat ek langsung dikalepruk cenah. Uud nu geus siap-siap ngalugas bedog terus ngawaskeun kana jujuringgangan. Tapi nu diawaskeun teh ujug-ujug miles di palebah hiji tangkal anu rada gede. Uud beuki curiga bae. Tuluy leumpang nyampeurkeun tangkal eta bari rada kaketepan. Barang geus sampe kana handapeun tangkal, Uud langsung ngangkat bedogna siap-siap ek dikadekeun. Tuluy ngintip ka satukangeun tangkal. Keur kitu karasa aya nu nepak pundukna. Uud ngaliuk. Ana breh teh goak. Uud ngagoak. Sunggutna calangap, matana bolotot. Si horeng anu ditukangeun teh curig pocong. Atuh Uud soak pisan. Kalayang eta pocong teh ngalayang. Uud rek loncat tapi tuurna karasa ledes. Hapunten kumargi waktos dicekapeun heula dugi ka dieu insyaallah enjing diteraskeun deui. Hapunten kakiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.